Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-30 salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti palihan Bandung. Kangge Aceuk Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan surbek kantun surbek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-30 salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzlan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Harita si Arya Wira Pegek los ngaleos heula muru nyamperkeun karengrengan gempungan. Maksudna mah rek mentang nginum heula. Sedengkeun si Doclo harita ngadagoan bari teu waleh sarangah serengeh jiga jalma kurang sasetri. Sabenerna euy uing teh kagok ari lawan si Arya Pegek teh euy. Asa kurang menantang tak gitu. Dari cita-cita aing mah hayang diadu tarung teh hayang jeung Langlang Jagat Bajing Sudraji lah. Tah mun eta karek bener jago euy. Eta bener satria. Lain jika si Pegek. Ari ka Langlang Jagat mah aing oge rada hormat lah. Bejana cenah Langlang Jagat mah boga ilmu kapahing. Penasaran aing hayang ngicip-ngicip hayang nguji ilmu kapahingna lah. Sanajan aing macan puguh menang oge minimalna aing geus ngasaan atuh diadu jeung jawara pilih tanding daripada ngelawan si Pegek ngobrol oge teu jajeg lah. Teu lila kurunyung si Arya Wira ngurunyung datang deui. Heh Pegek geus rehatna euy. Geus tas naon heula indit ka ditu teh euy. Tas ngopi juri.
Ngopi heula. Ngopi naon gek euy? Kopi hideug hajagal udud da. Nya kewe atuh euy aya hayang udud mah euy. Urang ngadu bako jeung uing lah. Ayeuna mah darah. Urang jajal ronde kadua gek euy. Hayu. Sacet. Duanana harita singkil saraya gadai diri. Arya Wirapege harita ngasubkeun heula kampak mata duana kana balik bajuna. Geus kitu kukuh pancuh laju ngalirkeun tanaga sakti kana leungeun katuhuna. Nilik kana tangtungan Arya Wirapege. Ayeuna Arya Pege geus rek make jurus-jurus leungeun kosongna moal ngagunakeun pakarang. Seetik-seetik tanaga sakti terus dialirkeun sarta dipusatkeun kana dampal katuhu. Terus jeung terus dialirkeun satutug tanaga pameakan. Saharita dampal leungeun Arya Wirapege hurung ngempur ngilat cahaya bodas. Wush! Gebut. Si Doclo anu merhatikeun kana wangunan jurus Arya Pege rada kaget oge. Pedah manehna teu nyangka lamun lawanna masih boga ilmu simpenan. Manehna bisa ngarasakeun aya temperan hawa kuat tur leuwih panas nu nyamurat tina dua dampal leungeun Arya Wira. Kalawan tu wani gagabah pikeun nandingan kakuatan lawan. Si Doclo gentak ngarobah tangtungan laju ngahadirkeun jurus pancar galura lautan. Sethut set. Katingali dua leungeunna kenca katuhu dikubet ka kenca jeung ka katuhu. Laju diputer tangaheun dadana. Tapi nalika si Doclo geus rek ngadorongkeun dua dampal leungeunna dina jurus pancar galura lautan. Na atuh. Doclo, Sujang. Doclo. Gerah balik, Ujang gerah balik. Gerah mandi, hayo. Doclo, balik Doclo. Kadenge sora nu ngageroan sora awe kolot. Kabireung red si Doclo ngareret barang ditempo horeng indungna geus mamawa sapunyer. Aduh, anyir. Geus moal balik deui euy aing tarung teh euy. Geus moal rebes lamun indung uing mah teu mah. Aduh. Ari nyane keur naon Sujang? Ku indung di teteangan ka mana kemendi. Ari pek ngadon-ngador ka dieu Sujang. Cek indung si Doclo semumun cereng bari ngabar-ngabar gagang sapu. Aduh, Ma. Ari marek naon atuh neneangan uing mah euy. Pan uing teh keur ulin mah. Cek si Doclo garo-garo teu atuh. Geus biasa segala urusan mun geus datang indung tangtum moal bakal beres. Ih, apanan ayeuna teh geus waktuna balik deuleu. Waktuna mandi geus mandi waktuna dahar sia teh Doclo. Oke atuh malah dua kedeung deui nya mah nya. Uing rek bereskeun heula ieu ulin mah. Aduh, beki dieu teh asa beki kadul maneh mah Doclo. Di titah mandi hararese hayang kucihanut wae. Di titah dahar caman cemen hayang jeung gepuk wae. Ari indung duit di mana atuh Doclo? Sok-sok geura balik hayu digebuk sia. Hayu. Engke atuh mah euy engke mah. Ieu keur kakagokna mah ieu aduh keur ngolotkeun mah. Kagok teh kagok kumaha Doclo? Emang namane keur naon di dieu Doclo? Ieu apanan mah uing teh keur ngiluan acara gelut. Nya teh katingali kitu kumaha tuh loba nu gelut mah. Amboing be ambe. Ari nyaneh Doclo rek jadi naon ke geus gede hirup gelut wae. Na teu kapok pagawean gelut unggal poe teh ha. Sakitu anakku bu sirana jadi patuker jeung hulu hayam. Pan gara-gara tas gelut cek maneh Doclo. Itu anak RT. Sukuna nepi ka pengkor sabelah. Nilep pan gara-gara maneh teu kapok Doclo. Aduh mah
please mak sarondo deui we lah mak ieu keur kakagokna mah euy rek mahutkeun teu pira lama sababak deui ieu tinggal ngadorongkeun dieu mah ieu cek si Doclo murihit ka indungna. Halah pedagong teuing nya nih Doclo hayu balik kela mah kela ieu sababak deui atuh mah eueuh sababak deui dulu Doclo hayu balik sentak indungna bari gagang sapu ngajepret kana biti si Doclo. Pimpak. Aduh, ampun, peres, aduh, nya. Cek si Doclo peperengkelan nyepangan bitis anu dicepret ku sapu. Nya matakan geura balik sia teh. Hayo, lamun bung dicepret deui mah balik, mandi, dahar. Aduh, aing mah euy, da gara-gara sia teu pagek make jeung aya cara reureus sagarupa ngalilakeun tarungna. Jadi we kabur datang manten indung uing sudah pagek aduh aing euy teu bener mah euy. Sengor si Doclo ka Arya Wirapage. Pad aing meda rehat dulu sejedag tadi teh gojlog. Sejedag sia sejedag tarang sia herang anyir aduh aing sabot kitu saurang rengrengan acara Sunda Makalangan muru nyampeurkeun nanyakeun nah si Doclo rek nuluykeun tarung atawa moal mun teu bisa nuluykeun eta tarung dianggap gugur. Si Doclo teu bisa kukumaha da geus teu aneh sagala urusan mun geus datang indungna pasti moal beres. Dawuh deui anu dipikasieun ku si Doclo iwal ti indungna sorangan. Tenggelan paling matih cek pangrasana eta tenggelan gagang sapu indungna. Senajan manehna geus sapat ngagem jurus aheng ulin samsar kabuyutan. Geus ngasaan rupa-rupa tenggelan kasaktian lawan. Tetep tenggelan sapu indung mangrupakeun tenggelan paling matih jeung paling bahaya pikeun dirina. Atuh daek teu daek si Doclo ngundurkeun diri ngadong harti manehna gugur dianggap eleh ku Arya Wirapage. Hayu balik Doclo ayolah eleh oge sia teh hayu balik sentak indungna deui bari ngagusur si Doclo. Nya atuh mah hayu mah ieu tapi tong bari ngajewir ceuli uing atuh mah da peureuss mah era ku batur mah era mah ieu lepaskeun mah euy. Halah epes meer sia kana gelut we beuki dijewir sakieu ku indung jejeretean bari era. Hayu geura balik urang dahar. Sabenerna hate si Doclo hanjelu. Cangkel ngadagoan gelar Sunda Makalangan ti sabulan memehna. Ari ayeuna geus miluan ngadon teu jucung gugur di tengah jalan. Leos we. Si Doclo geus indit ninggalkeun eta tempat bari dijijiwir ceulina ku indungna. Sangaleosna si Doclo jeung indungna adu tanding Sunda Makalangan dituluykeun deui. Nu turun kiwari jawara-jawara linuhung wungkul. Pas derna tarung kayaan beuki riuh beuki rame. 5 pasang pakalangan ragot sambung laga. Dibuka ku adu jurus silat kanuragan. Saling ngetes kaparigelan tata gerak jurus. Saling ngetes kacepetan serangan jeung saling ngetes kawedelan pertahanan tarung. Kadituna ningkat tarung teh jadi ngadu tanaga jero. Di mana geus nincak tahapan ngadu tanaga jero, resikona tarung bakal nandangan tatu di jero. Leuwih ningkat deui tarung geus nepi kana tingkat ngadu ilmu kasaktian, ilmu kadigjayaan. Dina tingkatan ieu daek teu daek jawara nu tanding siap nandonkeun jiwana. Ukiuk celuger hiung barasa. Ting jelegerna ting barasatna anu tanaga jero, ting barasatna prana-prana kesaktian. Mapaesan 5 kancah pakalangan. Nu lalajo beuki moyag, beuki nyered sarta mundur. Melang jeung paur nempo kakuatan ilmu nu tarung, sieun kabeunangan jeung sieun kabalerang.
Kitu kayaan kiwari anu keur lumangsung di Tegal Cadasari. Cag kayaan di Pakalangan Sunda Makalangan urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang tempo deui kayaan Silanglang Jagat Bajing Sudraji. Manehna mah teu ngilu anjrub kana Sunda Makalangan. Sabab manehna geus kakoncara salaku jawara pilih tanding sadunya tanpa aya tanding. Harita Bajing Sudraji nyampak keur aya di tempat rada anggang di pademukan Raden Suryadinata. Manehna keur diuk sidakep sinuku tunggal. Teu jauh di dinya aya Ki Panca keur diuk merhatikeun ka Bajing Sudraji. Nu dilakukeun ku Bajing Sudraji nyaeta tapa berata ngancar sukma tina warugana. Jadi sukmana miang mangkat ninggalkeun waruga kasarna. Sakumaha anu geus diulas dina saanggalna. Yen Bajing Sudraji teh mangrupakeun jalma pilihan. Jadi jalma tanpa tanding di zamana. Hal ieu pastina bakal didukung ku ajen pangarti jeung pangandiwasa tara puncak. Elmu batin Bajing Sudraji oge geus teu make panca indra dina diri nu nutug di tingkat salapan. Nu digunakeun ku Bajing Sudraji kiwari nyaeta indra sandiang alam, indra geteran alam. Indra sandiang alam lain ngagunakeun indra netra seperti ilmu sutra netrana Laraspati atau Andewi. Lain indra pangrungu seperti indra pangrunguna si Buto Badi. Lain indra rasa mata batin seperti indra pangrasana Kilanangkaran. Indra nu tilu eta mah masih aya celah kalemahanana. Sedangkan indra sandiang alam anu kiwari keur diwatek ku Bajing Sudraji geus ngawengku geteran lapisan alam. Ngaliwatan geteran alam, Bajing Sudraji bisa maca serangan ti sejuta arah. Sandiang alam 100% taya celah kalemahan. Rek 1000 serangan sekaligus atau walawi. Rek serangan gabungan ti dua alam tetap bisa katangkap. Jadi salila Bajing Sudraji ngalanglang buana. Manehna can pernah eleh di Pakalangan, malah can pernah kungsi katenggel sekali-kali acan kulawan. Ngaliwatan sandiang alam, Bajing Sudraji manehna bisa asup ka sabaraha lapisan alam. Dirina bisa mubus asup ke alam bumi lapisan ke-7, bisa asup ke alam lalemut, bisa asup ke alam jin tingkat paling luhur. Malahan ngaliwatan sandiang alam, Bajing Sudraji kungsi tarung jeung Denjaka di lapisan bumi ka-4. Seperti ayeuna anu keur dilakukeun ku Bajing Sudraji. Harita manehna keur nyoba-nyoba narabas mentas jarak ratusan parsah pikeun nganyahokeun titik di mana ayana buhun sakera. Manehna keur nyusud susuganan bisa kasusud di mana ayana eta patilasan. Hasil tarawangan yen buhun sakera teh ayana di wewengkon ujung kulon. Ngan lebah-lebah tepatna di mana masih can katembus. Sabab tempat buhun sakera masih kagedrug jeung benteng gaib 12 lapis halimunan milik Prabu Siliwangi. Jadi buhun sakera eta teh dilapis ku 12 lapisan halimun ku Prabu Siliwangi, jadi can bisa katebus ku sandiang alamna Bajing Sudraji. Kasta Srengga eta istilah pikeun jalma anu dipilih takdir jadi jawara paling kuat.
Setiap zaman, setiap kurun pasti bakal aya jalma pinilih anu ngaranna manusia tanpa tanding. Tangtu bakal aya ti kurun zaman ka zaman. Eta geus jadi katangtuan sebab manusia mual rata kabeh. Tangtu aya nu panglemahna, tangtu oge aya nu jadi pangkuatna. Jalma bakal aya nu pangsangsarana, pasti aya oge jalma nu pangsugihna saalam dunia. Eta mangrupakeun dua perkara anu memang bakal aya. Kasta srengga bakal ganti-ganti jalmana gumantung lilana zaman. Waktu 500 tahun katukang aya maha guru Merak Putih Sewardani anu jadi kasta srenggana. 300 tahun katukang aya Ki Begawan Sekarjati anu jadi kasta srenggana. 100 tahun katukang aya Maharaja Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi nu jadi kasta srenggana. Terus eta kasta srengga turun ka Raden Kian Santrang putra Prabu Siliwangi. Ngan Kian Santang anjeunna teu lami mungguh dina kasta srengga. Sabab kaburu hijrah neuleuman tasawuf kamaripatan ka Jazirah. Sanajan kitu kasta srengga henteu turun ka muridna Den Jaka. Jadi teu bisa Raden Kian Santang nurunkeun kasta srengga ka Den Jaka. Tapi justru eta kasta srengga turunna teh ka Bajing Sudraji. Lamun teh mah Den Jaka nu jadi pawarisna, meureun moal ngalaman eleh jajaten. Den Jaka pan pernah bubuk di lapisan bumi kaopat nalika ngalawan Bajing Sudraji. Nyawana meh-mehan ngalayang satu tas ngadukeun aji Bayu Bajra tingkat 2 diadukeun ejeng ilmu kapahingna Bajing Sudraji nyatana tenggelan keranggan satrenjung. Ngan Den Jaka eleh teh pas nalika mah manehna memang can diwaris ilmu sangga alam ku Raden Kian Santang, jadi wajar eleh oge. Tapi lamun kiwari mah tarungna duka teuing kumaha jadina. Kasta srengga sabenerna istilah sejen tina Siliwangi eta teh. Sedengkeun istilah Siliwangi loba tafsiran anu beda-beda. Anu leuwih umum harti Siliwangi teh silih wangian, silih seungitan. Siliwangi asa kurang tepat lamun diartian silih seungitan atau silih wangian. Sabab kecap wangi lain tina basa Sunda atau basa Jawa. Leuwih tepatna eta Siliwangi, kecap wangi nyaeta asalna tina basa Malayu peuntas. Lamun dirinci harti sabenerna, harti Siliwangi eta mangrupa gelar manusia paling kuat di zamana. Silih hartina lindih, ngalindih, ngunggulan. Contohna seperti kalimah jati kasilih ku junti, berang kasilih ku peuting. Leuwih jelasna silih teh hartina ngunggulan, ngalindihan. Sedengkeun ari wangi atawa wongi hartina wong sejagat. Jadi Siliwangi teh hartina jalma paling unggul di antara manusia sajagat. Matak simbol Siliwangi nyaeta maung. Ari maung teh ari maung kirata tina manusia unggul. Balik deui kana carita. Satu tas Bajing Sudraji narawang di mana pusat titik ayana buhun sakera. Sukma Bajing Sudraji terus ngebelesat narabas mentas alam nuju ke alam sejen, tepat nama nuju ke alam Tirtayana, nyaeta alam jin saluhureun, alam jin tingkatan paling luhur. Bajing Sudraji nuju ke alam Tirtayana pikeun nepungan Ki Begawan Sekarjati, nyaeta jawara tanpa tanding zaman 300 katukang timang samanehna. Samemeh manehna nandaskeun pikeun hirup pindah alam eta Begawan Sekarjati
nandaskeun pikeun hirup pindah ke alam jin ngarang genek tur mukim di alam jin. Bedana jarak makalangan Ki Begawan Sekarjati jeung Bajing Sudraji meh 300 tahun. Sukmana Bajing Sudraji terus ngabalesat nerobos tapal astral nembus sabaraha lapisan alam nu akhirna jog anjog tepi ke alam jin Tirtayana, alam jin tingkat paling luhur, alam jin anu paling puncak nyaeta alam jin nu ayana di luhureun sagara. Di alam Tirtayana Bajing Sudraji nepungan salah saurang ruruntuk kasta Srengga, titilas jawara tanpa tanding anu jarak umur jeung manehna 300 tahun kalarung, anu katelah Ki Begawan Sekarjati. Kadatangan Bajing Sudraji kajeda pisan dibagiakeun ku Begawan. Bubuhan maranehna geus sabaraha kali patepung mindeng tuker ilmu, saling bagi pangalaman nu akhirna kajalin sosobatan. Tepatna di Tegal alang-alang gumitir Ki Begawan jeung Bajing Sudraji ketempo dari ukrarine bubuka obrolan pastina saling talek hibar jeung kayaan kadituna ngabahas pangalaman masing-masing nu akhirna Bajing Sudraji tumanya soal ayana buhun sakera. Mamanawianan Ki Begawan uninga di mana eta buhun sakera ayana, cek Bajing Sudraji. Nah Ki Bajing betu maros soal buhun sakera saleresna aya naon ieu teh nepi ka Ki Bajing naroskeun buhun sakera sagarupi, cek Begawan Sekarjati dari anakna. Ki Begawan pangna abdi tumaros soal buhun sakera kusabab tos aya kajentenan anu tumiba karai abdi anu katelah Denjaka putrana Dewi Pedang Laraspati sareng Paman Andirja. Eta Denjaka teh kasaurkeun kapapatenan satu tas mulang ti patilasan buhun sakera. Jadi gitunya. Terus ari buhun sakera di mana cenah ayana teh Ki Bajing? Buhun sakera saur Rerehan Siliwangi mah saurna teh dipendem di patilasan Prabu Siliwangi cenah Ki Begawan. Oh, janten Denjaka raina Ki Bajing kapapatenan teh samulina ti patilasan Siliwangi beureun gitunya lempeng nama. Mohon kitu saur nama. Mung ari kedah jujur mah abdi pribadi masih cangcaya upami Denjaka tos palastra mah seueur nu can kahartosna ku abdi. Tah dumasar eta pikeun abdi ngabuktoskeun nah Denjaka teh laras-laras tos ajal atanapi teu acana. Tai di jalan iwalti abdi kadah nyupingan eta tempat patilasan Prabu Siliwangi anu aya buhun sakera dipendem. Cek Bajing Sudraji ngajelaskeun. Jadi gitunya. Jadi salira teh prek ngabuktikeun bener henteu na gitu rai hidup ngantuna tawacana. Cek Begawan Sekarjati bari ngutunggutan. Mohon leres kitu Ki Begawan. Numawi abdi sumping ka dieu teh salian hoyong tepang sono sareng salira. Abdi oge hoyong ngorek keterangan langkung jauh soal buhun sakera. Panginten Ki Begawan sakedikna uninga hal ihwal sakera. Ki dulur Bajing Sudraji
Ye, ari buhun sakera teh mangrupakeun cakra hirup. Maksudna buhun sakera teu beda jeung makhluk hirup, jeung urang, jeung sato boga hirup nyawa. Watekna goreng teu saeutik. Punten, teu aya saeutik oge eta watek buhun sakera bisa dicokot mangpaatna. Goreng bisan watak buhun sakera teh jadi lah mangpaat wala paidatala, eueuh mangpaat jeung eueuh paidana. Malahan akur we jeung soratok eueuh mangpaat aki bajing. Nah tiasa kitu geuning begawan, manawi tiasa dijelaskeun langkung rinci kunaon eta buhun sakera watakna goreng tapi pada mikahayang. Perdih bajing Sudraji. Nya mangga urang jelaskeun tapi moal ayeuna. Kunaon moal ayeuna ki begawan? Sabab ayeuna mah waktosna geus beak. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit pungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.